Aisyah teh arek kok tehet. Tuh, lu dek normal mah sakit teh caang. Ya. Angan antuh. Cuma gigi sik mah. Ini waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Gitu nih ya bener laguna. Sapoho Halo. Oh lagi iya tak. Halo. Oh salah lagi iya. Lu mana tuh? Oh iya. Oh. Kumaha bos ieu teh bisnis ieu teh jadi mah. Heeh ieu geus dikondisikeun tempat mah. Pokona ulah sampaikeun ka teu jadi nya. Heeh. Ya ku saya ditungguan. Siap. Oke, bosku berangkat. Aing pusing eueuh HP teh Loh jadi duit mah ku aing jual wae lah. Pangajuakeun ku aing si Adut ah. Si Adut di mana nya? Kita anggap paling kayak mana gitu. Pusing. Naon ka dia? Arek tawarkeun doma teh. Naon doma pan urang meureunnan. Geus meunang kamari doma mah. Heeh. Ieu urang harga gaji haeu teh da usum hujan itu hurung-hurung harga gaji we ku urang. Ku kayu. Hauna kaduruk meureunnan. Kelan Citarek dijual. Eueuh. Bikin ka ieu ka bangsat bangsat teh ninggal. Aya 2 hayang 3 geus bang bikin kabeh ka palang. Beak Butuheun meureun bangsat mah. keur akekah cenah. Ulin ya anu mah. Ka mana? Kan neangan doma antar ka Cibeber. Ka ditu. Ayo ikhtiar we lumayan mah. Kayeuna Aya perlu teh eta. aman kosong eta haeu ning dira gaji hese. Terus aya perlu mah kajeun. Ayolah masalah doma mah pan berenang iya. Hah? Ka Cibeber da doma nu. Ka Cibeber teh ningalian doma. Aya naon kitu? Heeh. Iya arek iya cenah naon teh. Ngadu domana eueuh. Atuh eta teh Pak di doma. Buah. Lain aing teh arek pangajuakeun HP. Oh kamu eta HP. Kalau maksudnya loba ge jadi duit teh. Emang si liar kana cili, liar kana si tobat teh. Belum nagih maksudnya teh. Naon ieu maksudna teh? Pangajuakeun. Mana nu dijual? Kabeh dua tiluanana juga. Kabehnya? Kayak orang posting kayak kawan kabaran yang barah ya. Ya sekitar lah pokoknya nyaho baru harga. Siap ah. Di kurang di posting. Ai doma mangke. Doma mangke we heuh. Sakalian heuh. Kita ulang tuh. Ka Cibeber heula berarti nya. Siap. Hah? Yang gede itu ah. Siap. Tuh itu. Berat. Main duitnya yang 200. Nah, jadi euy piduiteun teh tuh lumayan mainnya daekeun 200. Ngan anter yuk mah ka ditu. Ka SD. Betul. Sing we cair terus daekeun. Aya motorna. Leumpang we tuh da deket ieu. Yang na motor urang mah. Deket ieu. Urang sampeurkeun. Goblok nu COD teh kos bangsat teh. Gila. Pada jalan teh deket tinggal jangkor ka dieu. Goblok teh. Manuk apa teh naonna dieu teh? Riweuh COD teh heuh. Mun kudu ngelewatan sawah aing mah. Baru mah geus anjay geunaheun. Tos COD-an cari nasupi. Ieu lain COD teh. Kos jelema gelo. Heeh. Sia kade atuh ah. Tiga omehanan aing. Ah. Salaman ah. Aing mah. Ini kos anak Mang Ibin. Ah, COD sanes. Sanes abdi mah. Sanes oh nya. Anang. Anang. Iya apa teh? Tinggalin lah we. Maksudna ka saha eta? Oh ya COD-an teh. Heeh, COD-an pan tadi cenek meuli HP. Coba ningalian. Sok tinggalin lah we. Aisyah teh arek kok tehet. Belum deh kan? Ya arep ada kan aing. Atuh omehan tak pasti atuh tempo Delana kok aing. Tempoan lila sia mah. Mentang-mentang duaan aing kieu ge. Calana nu kieu teh mah kos bebegig. Diuk mah. Delana heula kok. Diuk mah mekana. Ah. Subil cek aing. Lagi gisik we kitu ninganan juga nyeri panon. Lihat. Ya. Jadi teh Kang kieu nya si deuleu ka dieu atuh sia kajual apa rek mere. Tanaon tali yang irung gede gitu cicing heula itu. Jadi teh
normal lama sakitnya caang nya kan kudu kieu wae kabeh tuh sedikit dari Amang mah alasan. tuh Jujur aja teh boga duit ya ngomong gitu mah. Heeh. Banget-banget pitampoleun. ya dibabetkeun apa moal ya Ieu duaan maksudna. Duaan sieun teh. kira-kira diundang ku aing tuh balad hileud bajra ku Maksudna poek kumaha teh? sia nempo teh ieu poek teh Nanti pan dileutikan meureunnan. Caangan atuh. Cuma gigisi ku. Lain masalah gitu. Kita make ieu we lampu 24 non 24 watt arek. heeh Kos ayam boiler. Tidak boga panon gitu. ceun ningali heula Ya, omeanan lah. Omeanan lobating nempo ieu. Risih lah. mah bener eta mah Coba anjing. Risih. oh terus teh udah anjing bangsa Omeanan.